Warga-warga Lembur Sarerea, mohon bersiap-siap karena RT akan memasuki lapangan. Nah, si RT teh. Buset, balik. Bener ya mah ya. Ieu kamarana ieu warga kamarana, sip kamarana. Ngomong geus karumpul ieu warga teh. Aduh, kumaha ieu? Ya kana ngerampet, tandur balik. Kumaha ieu teh lah. Kunaon mah geus kumpul jam sakieu teh yang cemeraha. Oh, di bajaan geus di bajaan. Aduh, lieur urang yang geus di bajaan mah di bajaan. Itu teh warga. Gusti yo merek nyolok mata. Mana? Oh. Capek. Oh, bareng naik. Enggak, Pak. Naik. Aman, Sip? Aman. Oke, siap. Kumaha warga-wargaku? Darah Mang? Damang. RT. RT orang sih. Tuh aing kasangga. Ya goceng heula tuh. Set deh. Ngomong aman wae kumaha sih, Sip? Nyelakakeun RT sugan. Naon sih teh? Ieu mending hareudang ke dikumpulkeun ieu ya naon ieu? Rakyat dikumpulkeun sampai naon? Teh? Ya Bu, urang langsung ka intina wae lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ku Pak RT warga dikumpulkeun bahwa aya himbauan, aya pengumuman bahwa tanggal 9 Desember eta bakal aya diayakeun penyoblosan. Nyoblos naon Pak RT? Nah, eta penyoblosan calon bupati dan wakil bupati Karawang. Oh, gitu. Aya para calon, Pak. Oke. Aya 3 calon. Oh, Ya. Ayo masyarakat orang bareng-bareng datang ke TPS. Ayo, Ayo, siap. Nah, yuk, aya carana penyoblosan dengan yang baik. Ayo, orang babarengan datang ke TPS. Coba pilih salah sahiji ieu. Oke. Ulah nyampai golput nya, mun bisa mah ibu-ibu, bapak-bapak. Ayo orang Karawang, kita rame-rame orang milih. Siap. Tong hilap tanggal 9. Pilih siap? Siap. Pilihlah hati dengan hati nurani yang baik. Yang menentukan nasib Karawang adalah kita semua. Ayo, orang milih babarengan. Jangan sampai golput. Siapapun yang nantinya terpilih adalah dia yang akan menjadi pemimpin kota kita, kota Karawang. Jangan ada dusta di antara kita.